Wilujeng sumping di kerajaan Tisi Grentaruma. Abdi janten narator di carita bade nyaritakeun carita lutung kasarung. Sataacan abdi nyarita, abdi bade ngenalkeun hiji-hiji pemeran di kerajaan ieu. Nu kahiji, perkenalkan nami abdi Alicia. Abdi merankeun Purbararang. Perkenalkan nami abdi Felicia. Abdi merankeun Purbasari. Perkenalkan nama abdi Askia. Abdi merankeun Nyirum. Perkenalkan nami abdi Radit. Abdi merankeun Raja Prabu Tapa Agung. Perkenalkan nami abdi Excel. Abdi merankeun Lutung Kasarung. Perkenalkan nami abdi Liana. Abdi merankeun Pangeran Indrajaya. zaman baheula di Jawa Barat hirup hiji raja anu wiyaksana namanya Prabu Tapa Agung. Hiji raja sepuh masrahkeun tahta ka putri bungsuna nu ngaranna Purbasari. Hal ieu ngajadikeun putri cikalna Purbararang ngarasa sirik ka Purbasari. Malah pasrah tahta teh dipasrahkeun ka putri cikal, tapi raja malah milih Purbasari lantaran boga kepribadian anu hade tur wiyaksana. Bareng jeung tunanganna Raden Indrajaya, Purbararang rencanakeun hal anu jahat pikeun ngarebut tahta ti Purbasari, nyaeta minta tulung ka Nyirom. Nyi abdi minta bantuan anjeun supados tahta kerajaan turun ke abdi. Aya syaratna, ngitung, make sampel, tulur kuring baris. Stop. Ieu soalna sok kakak ambil. Nyi soalna 2 tambah 5, 10, 6, 80, 78, 40 hiji. 216 Nyi. Nuhun. Nuhun jawabanna. Bener. Sasampaina di keraton, Purbararang nyampurkeun inuman ramuan jahat kana inuman Purbasari. Purbararang langsung nepungan Purbasari di kebon. Hai dek, abdi mawa inuman anu nyegerkeun kanggo ratu. Ah teh biasa wae, hatur nuhun teh. Ah segar pisan ieu inuman. Acan beres nginum, ujug-ujug awak Purbasari pinuh ku bintik-bintik beureum. Tinggali bapak, ieu hasil ngarampok tradisi anu geus aya dina tahta. Kudu nama karuhun bakal bendu. Meureun gira-giru ieu kerajaan oge bakal dilakna. Diilhami ku omongan Purbararang, raja masrahkeun tahta ka Purbararang. Sedangkan Patih Uwak Batara Purbasari diiring ka leuweung pikeun nyingkahan kutukan. Di ieu leuweung si Patih nyieun bubuk pikeun Purbasari. Hariwang putri Purbasari sing sabar coba ieu gara-gara lulus kuring sok mawa daran keur anjeun jeung sampoa keur maranga anjeun nalika anjeun bosen. Hatur nuhun Mam, abdi langkung tenang. Hei Lutung, ulah nyarekeun atuh. Oke putri, abdi ge mengganggu. Salesna abdi teh guru minda, putra sunan abdi teh kayangan. Kumargi abdi lepat. Abdi dikijen dina wujud ieu sareng langit di ieu leuweung.
Jadi Ngarasa oge babaturan Purbasari nyebut guru Minda lutung kasarung no hartina lutung kasasar lutung hideung mantuan manehna menangkeun buah nepi ka hiji peuting purnama lutung kasarung kaciri keur ngadoa tetela manehna menta kekuatan pikeun nyegerkeun panyakit Purbasari doana dikabulkeun taneuh di sabunderan lutung teh ngadadak di pinuhan kucai herang tiis jeung seungit jadi hiji talaga isukna pas ponon poe lutung ngajak ka telaga krokot. Putri pas ras mandi di talaga Supados pada waktu si cager. Nurut karena perintah lutung langsung nyemplung ka talaga lalaunan bintik-bintik beureum anu minuhan awak Purbasari mimiti leungit. Wah, awak abdi parantos bersih. Hatur nuhun pisan lutung anjeun bogar pisan. Putri Hiji poe uak Batara rek nganterkeun kadaharan ka Putri Purbasari. Anjeun teh cager panyakitna terleungit. Mohon Mang, ieu sadayana si lutung nu ngabantos abdi. Syukurlah Putri, berarti Putri teh biasa ngalakan. Hampura Mang, si Gana abdi bakal nolak uleman Mang. Maksudna naon Putri? Betah cicing di dieu, betah hirup jeung babaturan di leuweung. Sang putri mulih deui ka keraton kacida ruasna Purbararang nempo penampilan adina anu geus cager dina penyakit aneh. Anjeun tos cager, tapi teu sagampang asup deui ka karaton. Aya 3 syarat pikeun nguji saha nu leuwih hadir di antara urang. Kahiji tes ngitung pake sampoa jeung bayang urang ti ngali saha nu leuwih pinter. Hahaha. 5, 3, 6, 8, 40, 82, 70 hiji. Jawaban 6 215. Hahaha, salah. Jawabannya 213. Hahaha, abdi menang. Syarat satu leunya maneh kudu LL. Purbararang syarat kedua saha nu leuwih kapanjang rambut mah. Hahaha, urang bakal ninggali saha nu langsung panjang rambutna. Indekna buuk Purbararang leuwih panjang batan Purbasari. Lutung nu sadar eleh Purbasari langsung ngadoa. Sakadapeun buuk Purbasari semu leuwih panjang batan buuk Purbararang. Mana bisa menang teu pasang diri tapi syarat sate rusna mah menang nu menang bakal jadi ratu nu eleh kudu ninggalkeun karaton nu katilu pasangan giri nyaeta tandingan kasep deui kagagasan jeung pasangan. Bararang anu tos gaduh tunangan Raden Indrajaya anu kaceluk kasep tur gagah sigana yakin bakal menang sayembara ieu. Teu disangka-sangka Purbasari ngangkut lutung kasarung jadi pasanganna. Purbararang jeung Raden Indrajaya seuri nyereungeun ningali pasangan Purbasari jeung lutung. Asa ku lutung kasarung ngadoa deui supaya dipulangkeun deui kana wujud aslina. Mujizatna lutung kasarung baralik deui kana wujud manusia. Katingalna leuwih kasep jeung gagah dibandingkeun jeung Raden Indrajaya sarere reuwas ningalina.
teu ieu arhatina kuring kudu kaluar ti karanton ieu. Sepeda di dia teh. Hatur nuhun hampura abdi salam. Ieu abdi parantos goreng ka anjeun. Neres teh abdi parantos ngahampura ti baheula. Putri Purbasari dinobatkan deui salaku ratu kerajaan. Waktos ieu lanceukna Purbararang bisa narima panobatan adina. Dina akhir carita, Putri Purbasari akhirna nikah jeung lutung kasarung atanapi guru Mindan. Manehna ngajak babaturana ti leuweung datang ka karaton. Pesan moral di dieu nyaeta ulah ngalawan kalakuan goreng jeung kalakuan goreng oge. Ahampura kasalahan batur mangrupakeun hal anu terpuji sareng ageng hate. Hatur nuhun.